يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa man jeung ari saha jalma ta'allama eta belajar eman entong ngaji tinglah teu kaharti eta belajar si iman hadihil arba'ina kana ieu anu 40 mempelajari ieu nu 40 naonana hadisan hadisna dimulai mimiti we nepi ka anggeus. Nah nu kamari dicaritakeun teh wa talaba jeung eta minta si eman biha ku ieu arba'in hadis kuasilahna 40 hadis wa allama jeung eta ngajarkeun si eman bisi naon weureu ku daging teu geuningan wa allama jeung eta ngajarkeun si iman hak kana ieu 40 hadis diwurukeun annasa ka jalma-jalma ka batur setelah ku urang dipelajari tuluy ku urang diajarkeun minimalna kanu aya di imah urang we anak istri urang maka naon cenah tah kana tah kabuktian naon dalika itu ta'allum wa ta'lim. Hiji ta'allumna ta'allama hadil arba'in muka duana allamahan nas ta'lim itu ngaji jeung ngajarkeun hasil ngaji. Naon tah khairon eta leuwih hade min ayyukto tinimbang yen dibere itu si iman dibere naon ad-dunya kana dunia ieu mah dunyana ge lain sawah 1 hektar 2 hektar saalam dunia wama jeung kana perkara anu tetep ieu mah pihak dina ieu dunia wama pihak jeung eusina bisi aya jalma dibere alam dunia jeung sagala rupa kemewahan eusi-eusina maka eleh keneh keistimewaan urang dibere ku Allah taufik belajar jeung ngajar itu ta'allum wa ta'lim terus gitu tah ngaji jeung ngajarkeun hasil ngaji leuwih hade dibere eta tinimbang dibere dunia jeung eusina tuluy we urang teh jadi ustad aing rasaan teh asa kieu we hirup teh teu sumanget teh ku Allah teh kurang pati diperhatikeun eleh keneh ku batur nu teu ngaji urang teh kur dibere barang anu khairon min ayyuqta ad-dunya wa ma fiha keur dibere hiji perkara nu mana eta perkara teh leuwih hebat tinimbang dunia jeung eusina lain tinimbang daging kurban 1 kilo jeung eusina komo eta meureunna walladzi demi Allah gitu ba'asa anu ngutus itu ladi nikah kaula saur Kangjeng Nabi demi Allah anu mana parantos ngutus Allah ka kami bil haqqi kalawan hak kalawan sabenerna demi Allah anu parantos ngutus ka kaula kalawan sabenerna ngutus nabiyan kana jadi nabi atawa nabiyan barianan jadi nabi kumaha cenah man hafido hadihil arba'ina hadisan wa talaba bihama indallah tawaqahullahu
yaumal qiyamah biqiladatin min nur. Man tah ari saha jalma, jadi jawab sumpah eta, jadi jawab kosam. Man tah ari saha jalma hapido eta ngajaga si man, ngajaga teh tadi teh kurang dipelajari tuluy diajarkeun eta teh ngajaga. Hadihil arba'ina kana ieu anu 40, lain sekedar ditalare kurang teh 40 hadis teh we diapalkeun bolak-balik diamalkeun mah teu ieu. Saja manu ngajaga kana ieu nu 40 naonana hadisan hadisna. Wa talaba jeung eta nyuhunkeun jeung eta menta si man biha ku ieu arba'in hadis ku wasilahna 40 hadis eta kurang dijadikeun tawasul, dijadikeun wasilah, dijadikeun perantara. Da urang teh sagala rupa ge hayang naon ge make tawasul, make perantara. Beuteung hayang seubeuh make tawasul, make perantara. Naon perantarana dahareun. Eta teh tawasul. Jadi ngajadikeun cukang lantaran Allah rek mere seubeuh ka urang, naon make jalurna eta geus disadiakeun dahareun. Nah urang ieu tawasul ieu, tawasulna ieu mah lain ku barang naon tapi ku ieu ku amal. Mempelajari kana 40 hadis eta tuluy ku urang diwurukeun, sok dijadikeun ku urang tawasul, jadikeun ku urang perantara, cukang lantaran gitu. Dipake menta makana perkara. Menta makana perkara anu tetep ieu mah indallahi disandingeun Gusti Allah. Indallahi di Gusti Allah. Menta kana perkara nu aya di Allah. Naon atuh di antarana atuh nomor hiji urang teh hayang dihampura. Tong kana sejen-sejen, ieu mah duit deui. Hayang dihampura heula gitu. Aya geus dihampura mah da puguh eta doraka nu jadi penyebab terhalangna doa teh. Sok pentah heula, mata karek ngadoa teh astagfirullahaladzim gitu heula istighfar heula. Engke kakarak barang penta, ieu mah puguh doraka ge mutuk-tuk keneh. Loba pamenta orang teh, pamenta heueuh loba kitu teh. Doraka heula hapusan, eta panu matak pijengkeleun teh kokotor urang. Tah, kurang dipake menta kana perkara nu aya di Allah. Maka naon tah? Tawako. Tah ngongkorongkeun. Ngongkorongkeun. Ngongkorongan teh. Naon atuh bahasa urang? Ngalungkeun, ngalungkeun misi lain dialungkeun. Makekeun kalung gitu. Ngongkorongan hu ka ieu sikman saha Allahu Gusti Allah iraha yaumal kiamati dina poe kiamah dikongkorongan kunaon, dikalungan kunaon, bikiladatin ku kalung, ku kongkorong min nurin tina nur, tina cahaya. Anu mana saking ku bersinar na eta cahaya ya ta'ajabu anu karaget saha al awwalun, ya ta'ajabu anu kaget saha al awwaluna pirang-pirang anu mimiti jalma-jalma baheula timulai Nabi Adam ge reurewaseun karageteun, wal akhirun jeung pirang-pirang jalma nu akhir sabada urang min husnihi tina sabab alusna itu, tina sabab hadena itu nur. Anu mana eta nur teh kaluar tina kalung teh. Pan urang ge nya lamun meunang benda-benda naon gitu, hek ngaluarkeun ngoborelak cahaya. Wah, eta nu jadi masalah mah eta ngaborelakna. Aya benda boro-boro ngaborelak geuneuk. Eta pan eta sinar nu jadi yeuna mah pangna berlian berharga ieu teh sabab naon? Oh eta sinarna. Di itu di mana di daerah seberang aya ustad gula gali manehna teh ngagali di tukangan pondok nanti itu bukan duit yang ngagali we aya menang sesuatu menang inten dijual dibeli kurang Singapura 15 miliar saeutik pikul 15 letik atuh eleh keneh tadi dibere leuwih dunia jeung eusina. Ya nama ngomongna kudu rada jiga CEO saeutik lah. Lah marurah dunia teh gitu. Kur 15 miliar.
dibeli kurang Singapura dibawa ke go internasional dilelang sahan wani payu 200 M. Nah tadi 15 M alhamdulillah teh aduh anak pun tah ningali itu 200 miliar gitu tuh. Nah onta eta tah aura nah mundur mah gitu cahaya nah aya kalung anu ngaluarkeun nur anu ngaluarkeun cahaya anu mana saking ku hurungna eta sinar eta saking ku bersinar nepi ka golongan jalma nu baheula nepi ka kiamat raruaseun ningali cahaya anu bijil tina kalung nu dikongkorongkeun kana beung urang maka aya di urang teh malolong ka urang kabeh eta amalana naon nya keur waktu hirupna urang kitu meureun teh matur teh wa bahaihi jeung kamuliaanana itu nur wa bahaihi rupa-rupa dah hartina baha itu ginding wa jamalihi jeung kaindahan itu nur saking ku hadena saking ku agungna saking ku endahna wa min karomatillahi jeung tina kamuliaan Allah wa min karomatillahi jeung tina kamuliaan Allah iyahu ka itu si man ka itu si jalma nepi karareuwaseun eta cenah teh daek ngaji jeung ngamalkeun hasil ngaji na ada moal jauh eta nu di luhur teh kabeh tapak ngaji hungkul syukur nikmat pan di luhur nalika urang diuji kudu urang kudu naon kudu sabar gitu wala takman min iqabillah ulah hirup teh ngarasakeun aman tina siksa Allah rarasaan teh urang nu bakal salamet mah santai teh gitu ulah aman teuing terus naon kamari teh wala taqulil qasir ya qasir di mana-mana amplop jeung nu pendek ulah nyebutkeun buntet ka batuh pendek gitu pokona mah sagala rupa nu aya dina heueuh dina jasad di lemah ulah sok ngagogoreng da lain meunang manehna lain lamun ngagogoreng jieunana sarua jeung ngagogoreng nu nyieun waspada teh ieu teh lain kana jelema hungkul termasuk kana papelakan segala rupa matak lamun urang puluk pelak ternyata hasilna teh petot lah goreng patut eta nyebut ka saha ngagogoreng teh ka saha kana samangka meureun eta samangka atawa naon teh sugan papelakan meunang nyieun saha nu ngagedekeunana saha nu numpuhkeunana saha disedak-sedak itu maka Allah cenah matak ulah ini jadi letah teh beuki urang mempelajari ilmu teh beuki sieun teu sembarangan aing anas ditungguan ti isuk menang saganti leutik bisa kae paparin ti Allah eta teh alhamdulillah da ari bungahna hate mah tergantung nepi ka mana narima jeung teu narimakeunana najan mani dibere panggedena ari teu narima moal meunang ka bunga najan dibere ge nya ieu mah meunang buluna we waladi demidat wauna wau qasam tia bahasa anu ngutus ieu ladi ni ka kaula bil haqqi kalawan hak nabiyan barianan jadi nabi kumaha cenah tah man tah ari saha jalma hafido eta ngajaga si man jika nu di luhur ieu hadihil arba'ina kana ieu anu 40 naonana hadisna ieu nyaritakeun kautamaan-kautamaanna sajabana tadi dina poe kiamat bakal dikongkorongan ku kongkorong anu ngaluarkeun cahaya oge ieu cenah anu ngajaga kana ieu hadis anu mempelajari tuluy kumanehna diajarkeun ka batur sapaahu tah mere sapaat tah mere sapaathu kasih man saha Allahu Gusti Allah mere sapaatu kasiman saha Allah yaumal kiamati dina poe kiamah lain nyapaatan di mah jadi ai sapaat teh kan pertolongan jadi ieu jelema teh hartina sajabana manehna meunang sapaat bisa nyapaatan batur
ku Allah dibere eta syafaat teh kenulungan batur teh yaumal kiamati dina poe kiamat. Tah dibikeun ieu syafaat ka eta jalma pi arba'ina alfa insanin, pi arba'ina ka 40, pi arba'ina ka 40 naonana alfa insanin ribu manusana. Jalma saurang anu diajar anu ngajarkeun nu di luhur nu 40 dawuh Kangjeng Nabi eta ku Allah bakal dibere bisa nyapaatan per orangna 40.000 umat, 40.000 urang. Matak mun aya kiai buah ahli ilmu naon tuluy dipelajari ku anjeunna tuluy diamalkeun diwurukeun eta teh engke di akhirat teh diwidian nyapaatan 40.000 urang. Matak urang kudu sok aya datang ka kiai kanaon hoyong diangkeun murid, hoyong diangkeun murid ayo kitu tah hayang di aku hayang dia engke lamun di aku mah di akhirat teh soalna eta dibere syafaat ku Allah bisa nyapaatan 40.000 urang. Nu kumaha anu 40.000 teh miman ti jalma ti jajaran jalma istaujaba anu ngahak ieu si iman annaro kana asup neraka. Jelema anu geus berhak asup neraka pangna berhak ge berarti heuh ieu teh jelema kumaha atuh jelema doraka ieu mah. Ieu mah urang mah aya boga hak teh naon atuh ngaranna ge boga hak. Biasana nu alus-alus boga hak mah. Urang mayar enggeus tapi geuninganan kieu atuh urang berhak nuntut ya sabab geus mayar. Ieu mah berhak teh lain berhak nu kitu kieu berhak asup neraka. Lamun teu diasupkeun urang nuntut aing hayang asup. Lihat neraka teh naudzubillah. Jelema anu berhak asup neraka berarti golongan jelema doraka unggul 40.000 orang ahli neraka disapaatan ku ieu. Wa yasfa'u jeung bisa nyapaatan saha kullu wahidin saban-saban saurang tinu mana ti 40.000 ahli neraka anu geus disapaatan salamet ge anjeunna per orangna bisa nyapaatan deui ka saha pi arba'ina alfan ka 40.000 ukhra anu saja saking ku hebatna ieu urang salamat seperti nanti ya tuluy aduh karunya aya 40.000 ahli neraka salametkeun ku urang eta 40.000 ahli neraka teh nu geus salamet bisa nyapatan per orangna ka 40.000 deui. Padahal nu asli salamet mah hiji nyapatan 40.000 nu 40.000 per orang nyapatan per orang 40.000 terus di salah samarot kalawan 3 kali eta anu geus disapatan deui teh ahli neraka nyapatan di kana saja 40.000 orang per orangna kullu wahidin. Mata kita pantes loba jelema anu kasalametan anu kasapatan ku baturna. Mata urang pantes kudu minang wauh, kudu naon, kudu sering ngawauhan jalma-jalma soleh teh kitu. Atuh sugan urang teu kasapatan ti dieu ngandelkeun amal maja jauheuneun, ternyata boga batur, boga dulur, boga kenalan waktu keur hirup. Wah, inget teu ka urang harita ye. Pan ieu teh batur nguseup teh. Oh, engke mah hayang wauh teh. Jelema ahli salamet gitu manehna diwidian ku Allah nyapatan 40.000 urang sawauh-wauh nage urang gitu aya nu diwauhan ku urang nepi ka 40.000 urang da salamur oge pan mata ternyata urang di antara kenalanana nu 40.000 teh pan aman. Mata kudu minang mujalah satu solihin kudu milihan jalma nu dibaturan ku urang teh kudu jalma-jalma anu saroleh sugan nu salamet mah itu ngan itu inget ka urang jadi urang kabawa bisa nyapatan setiap saurangna tina 40.000 nyapatan ka 40.000 deui nu 40.000 nu disapatan di nyapatan deui ka 40.000 deui terus pautuy-utuy nepi ka 3 kali saurang nyapatan 40.000 nu 40.000 per orang nyapatan 40.000 nu 40.000 deui anu disapatan nyapatan 40.000 deui sabaraha juta meureun eta ti jelema hiji jelema mah saurang mata kurang sok tawasulan mama sempur tawasulan kitu mah kitu moal bakal pohoeun ka urang golongan wali-wali Allah kurang dinaon ditawasulan terus-terusan panin nyetorkeun beungeut ieu teh. Oh iya urang rancang udik ya tawasul wae ya. Tenang tawasul mah kasedek teh sih tenang. Loba pangabutuh. Geus kajeun.
da urang mah teu disedek pangabutuh masuk tara getol ngahaja kol teh ngarah deket gitu ngarah deket tendang da watek jelema asli mah cenah naon ngedul gitu tendang matak supaya urang getol kudu kumaha kudu dikitukeun heula eta teh tanda Allah nyaah matak musibah teh tanda Allah nyaah matak barang pasti gitu tama jalma mukmin kaeunteupan ku musibah eta tanda ku Allah dipikanya pangna dikitukeun oge maneh teh ulah jauh jeung kami gitu cukup diberi duit sih masuk ipoh celeng ka mana mah lupa duit berarti mata kudu digebeg heula karah inget deui ngoceak deui hayang kituna kami teh maneh teh hayang ngoceakna waladi jeung demidat waladi demidat ba'asa anu ngutus ieu ladi nikah kaula bil haqi kalawan hak nah akur logatan nabian barenan jadi nabi atau naonana nabian nabina mantah ari saha jalma hapido eta ngajaga ieu siman hadihil arba'ina kana ieu anu 40 naonana hadisan hadisna ya, kalimana sami-sami keneh jeung nu di luhur wa allama jeung eta ngajarkeun si iman ha kana itu arba'in hadis tuluy eta nu 40 teh diajarkeun annasa ka jalma-jalma kabatur tuluy kumaha bakal naon cenah atau tah bakal masihan atau ta maparinan hu kasih iman saha Allah Gusti Allah wallah bakal dibere yaumul kiamati dina poe kiamah dibere naon nasiban kana bagian kana jatah min sawabi arba'ina rajulan tina ganjaran 40 jalma min sawabi arba'ina tina ganjaran 40 naonana rajulan jalmana minal abdali tiwali abdal jadi orang teh menang ganjaran seperti ibadahna wali abdal wah aja jauheunan orang lain wali abdal tapi orang boga ganjaran sakumaha wali abdal tah barokahna nu 40 dawuh nu di luhur asal kurang ditelek-telek mah nu 40 teh ye tempo deui di tukang teh tingali deui dibere ganjaran seperti ganjaran nu dibikeun ka wali abdal wayu'ti jeung maparinan atawa mere saha Allah liman kajalma hapido anu ngajaga ieu siman hadihil arba'ina kana ieu 40 naonana hadisan-hadisna wallah bakal dibere likulli hadisin minha alfu malakin likulli hadisin anu eta tetep pikeun saban-saban hiji hadis anu eta tetep pikeun saban-saban hiji hadis minha tina itu arba'in nu 40 per hadis hiji nu kurang diamalkeun alfu malakin ari 1000 malaikat alfu malakin ari 1000 malaikat per hadis hiji hadis di ku Allah dibere 1000 malaikat keur ngahodaman urang ayeuna hadis 40 berarti 1000 kali 40 40.000 hadis tah ngahodaman urang teh keur naon eta minal malaikati ti para malaikat ku Allah dijieun per hadis 1000 malaikat teh yabnuna anu buat ngabangun yabnuna anu ngabarangun itu alfu malak ngabangun lahu pikeun itu si jalma ngabangun naon al-kusuro kana pirang-pirang istana al-kusuro kana pirang-pirang istana wal madaina jeung kana pirang-pirang perkotaan di surga ngabangun lagi malaikat naon teh murid urang mah tukang basna tukang ngaduk tukang sabangsana 40.000 malaikat teh kira-kira kira anu keur ngabarangun jelema santai we teu tunyak-tunyuk teu naon ieu asal daek kamalkeun eta we nyaho geus anggeus we bangunan teh teh ngabangun istana ngabangun perkotaan di surga wayab risuna jeung marlak itu alfu malak entong alfu malak sebenarnya itu nya 40.000 malaikat marlakan lahu pikeun itu si jalma nu daek ngamalkeun tadi teh melakan kana naon al asjaro kana pirang-pirang pohon fil jannati di surga tatangkalan-tatangkaran surga teh dipelak-pelakkeun ku malaikat
tapi lagi tatangkalan di dunia ge orang dibere panas neangan tatangkalan. Kadang-kadang aya tatangkalan tuh mending ngeunaheun kieu ya. Tatangkalan teh nya ieuh nya menika buahna pansok kadang-kadang orang terpikat ningali tatangkalan nu alus gitu. Lebih ka di batur pansok aya nyieun geuning tatangkalan nu lalemut teh no? Bonsai. Lebih ka 2 miliar mun gitu. Menang nyeun jelema ya nang nyeun Allah kan di surga. Tatangkalan oge cenah di surga mah pan naon mun urang mah si pohonna teh rindang teh. Lamun teh mah urang leumpang di tungtung tatang non si pohon belah dia pan sok aya mun urang mun pake ngiuhan kalangkangna teh gitu. Di tungtung ieu nepi ka tungtung itu kurang di leumpangan 100 tahun leumpangna moal nepi. Eta tatangkalan hiji tuh. Ini jika kumaha? Jika na film Avatar sana. Aya geuning. Wah, aya nu gede tatangkalan teh. Eta teh gambaran di surga bakal leuwih ti kitu pokona mah sagala geus moal kabayang. Istana moal katempo ujungna. Saking ku gedena. Kana sagala baradak di surga mah. Wah, nu laleutik eueuh. Keun ayeuna leutik oge gitu. Di surga mah galede. Bararadig gitu. Wal goyang. Melakeun naon tatangkalan di surga. Waladi demidan. Ba'asa anu ngutus ieu ladi ni ka kaula. Demi Allah anu parantos ngutus kaula bil haqi kalawan hak. Nabian barianan jadi nabi. Kumaha cenah? Manta hari saha jalma. Hapido eta ngajaga ieu si jalma hadihil arba'ina kana ieu anu 40. Naonana hadisna yanfa'u anu mere manfaat si man biha kana itu arba'in hadis anu mana nu 40 ieu hadis teh kumanehna dibikeun manfaat annasa ka jalma-jalma ka batur. Diwurukeun teh ya maka naon harromatah ngaharamkeun saha Allah harromatah ngaharamkeun saha Allah Gusti Allah jasadahu kana jasadna itu man kana jasadna itu si jalma diharamkeun ka mana alan nari kana asup neraka moal teurak neraka oge ka jalma nu kieu mah wa yakunu jeung kabuktian itu si man yaumal kiamati dina poe kiamah ala manarotin eta tetep di luhureun menara manaro eta tetep di luhureun menara min nurin tina cahaya ditundana teh di luhur teuing sakumaha jangkung menara di ditu pokona mah leuwih jangkung tinimbang Burj Khalifah di Dubai teh di Dubai lah pang tinggi sana salam dunia cenah ieu teh ai derjaga can nyieun teh. Non menara dina cahaya waqad amina bari nyatana aman itu si jalma waqad amina bari nyatana aman siman minal pazail akbar minal pazai tina karuas al akbar anu panggudena tina poe kiamat pazaul akbar teh eueuh di pangrewas-rewas engke dina poe kiamat aman eta jelema teh santai we udud sugan mun aya udud itu wanaja jeung nyalametkeun hu kasiman jeung nyalametkeun hu kasiman saha Allah minal hisabi tina hisab kalem ieu jelema moal dihisab batur marariweuh gitu mun di Alfa teh mah antri dina di kasir teh pembayaran ieu mah eueuh mangga kantun kaluar we CEO mah gampang make lah ATM gitu. Make black card ya kartu hidup kita nusiri masuk nempo tuh teh wa yu'ti jeung mere Allah masihan Allah li sahibi hadhil arba'ina ka anu ngabogaan ieu 40 ka anu ngabogaan ieu anu 40 naonana hadisan-hadisna nu ngabogaan teh tadi teh nu ngajaga nu mempelajari waman jeung kajalma
ta'allama anu belajar si iman, nu mempelajari si iman hak kana itu arba'in hadis iraha diberekna yaumal kiamati dina poe kiamah ku Allah bakal dibere. Mere dibere naon? Manzilatal ulama'i, kana darajat para ulama. Mana mah ulama lain, ustaz ge lain, tapi dibere kedudukan sakumaha kedudukan para ulama. Wayak kudu jeung diuk itu siman, bakal diuk siman ma'ahum babarengan sarta ulama. Eta diuk mah teh bareng teh jeung mama sempur, mama gentur. Ari mama mana ieu mama menu mamanukan. Mamanukan. Bakal diuk bareng jeung aranjeunna. Wa yutihi jeung mere hi kasiman sa Allah. Urang anggeus geus lah kako. Makana perkara kadinya maksud dua jajar deui. Mere Allah, mere hi kasiman sa Allah, makana perkara mikeun makana perkara atau anu masihkeun anu maparinan Allah lain nu maparinan dia mah anu maparinkeun gitu atau teh rupa-rupa teh atau anu maparinkeun atau numikeun Allah kana itu mah hum ka itu ulama. Jeung Allah bakal mere ka eta jalma kana naon rupa nu Allah geus dibikeun ka para ulama. Sabab manehna disejajarkeun jeung darajat para ulama, maka naon rupa nu Allah dibikeun ka ulama bakal dibikeun ka jalma eta. Padahal ulama lain. Qala ngadawukeun hukana itu hadis saha Salmanu radhiyallahu anhu sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Qala ngadawu saha Asy-Syaikh al imamu anu jadi imam al ajallu anu agung az-zahidu anu juhud non ieu teh al hajjaju anu ahli urang ahli non ahli debat ada ieu anu ahli hajian ahli haji eta mah hujjaj jamak tina hajjun hujjaj yang moal da tara disebut ieu haji Syekh Nawawi mah teranyut mun haji uday mah ge geus gunul sirahna ieu nama Haji Samsudin al-hajjajun ahli debat Najmuddin An-Nasafi rahmatullah alaih nyata Syekh Najmuddin An-Nasafi rahmatullah alaih rahmatullahi ari rahmat Allah alaihi eta tetep muga ka Syekh Najmuddin. Kumaha saur Syekh Najmuddin? Laqad asbatna arba'ina hadisan, laqad asbatna yakin nyatana netepkeun kami, yakin nyatana netepkeun kami arba'ina hadisan kana 40 hadis, kana 40 hadis paphamu atuh kudu maham aranjeun, kudu memahami papamu atuh kudu maham aranjeun hak kana itu 40 hadis sok pahami ku urang samemeh diamalkeun kudu kaharti heula gitu. Wala takunu jeung ulah kabuktian aranjeun, wala takunu jeung ulah kabuktian aranjeun ka kaumin eta tetep seperti kaum seperti golongan-golongan layakaduna anu mun urang mah anu hampir-hampir etana lakna dibawa kana khobar wae. Layak kaduna anu ampir-ampiran yaqohuna eta henteu. Nah, eta henteu ngarti itu kaum layak kaduna yaqohun seperti kaum-kaum anu hampiran teu mengerti hadisan. Karena hiji hadis oge. 40 hadis. Hiji hadis kitu di eta kaharti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ana bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana